tong hilang di dia wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Dek Tilu channel dina acara Dongeng Sunda, dongeng babanyulan Sunda. Dongeng ieu dongkapna ti Kang Galang CLBK di Banten. Haturan ka Kang Galang, hatur nuhun kana nasihahna ye. Mangga urang lajengkeun dongeng anu ngapantun judul Nonggeng di Tengah Jalan nu bagian kaduana. Supados teu nyongkolong kana waktos, mangga urang pedar wae kaparayun sadayana. Nya sapola. Harita si Aki barang mau geus init manehna oneang udang budet umpat nyampurkeun ka si Nini nu aya di saung. Nini siang atuh anu nongeng di jangkeng kain aing geus dieu. Naon Asia Saki? Cuk nita. Mana geusnya nonggeng di jalan? Kumaha? Sakadang mau teh aya we Saki. Eueuh sami tuang deui geus aing cangkeun sani. Suku asa beula. Dimaningkeun sia ka ditu. Udah nonggeng. Ecek si Aki kasih Nini nitah manehna nonggeng di tengah jalan. Ai si Nini ngareret ka bogaan si Aki. Sarki. Eta naon ngacang? Aduh, sia manaun bener-bener dikeun kitu. Hayangnya sia. Atuh Sarki, pan geus lila urang teh kikituan. Ngurus sawah anu lega teh hasil lah. Ecek si Sarni. Atuh aing dibere sok atuh geus gelanang karja sami. Eta kocapkeun pamirsa si Aki jeung si Nini pupek we ngadu puyuh pamirsa. Manehna cager Kang Galang. Uhara pamirsanya si Nini jeung si Aki eta pupek ciga puyuh diadu. Kan si Aki boga jurusna sajurus. Jurusna geus cek marbot. Si Nini boga jurusna dibalas ku si Nini teh jurus. Ugrim nilem we cenah. Ocapkeun pamirsa geus beres we nya si Nini kitu teh. Jig anu sasarani sia anu inget ka itu. Ka jalan mau ka ditu. Sarki. Ocapkeun si Nini gede nya leumpang nu ka jalan mau. Manehna rek ngajalankeun nasarna. Nyaeta nonggeng di tengah jalan paranti jajalan mau. Si Aki na jero hatena. Lembok sia sarni. Aing ge tadi aji bobogan aing di ome tapi si mau koplok. Jeung si Aki dina hatena. Antep wae sini diparakeun sia. Ocapkeun si Nini geus dugi pamirsa. Eta ka tengah jalan paranti pangliwatan maung teh. Baragadah si Nini teh morosotkeun sampingna. Nonggeng pamirsa si Nini di tengah jalan. Cager Kang Galang. Aduh pamirsa teu kabayang si Nini nonggeng praweng dieu nya. Si Nini nonggeng geus aya 3 jamna. Geblay. Sakadang mau datang bari mawa buah ejeung mencek buah kotok ejeung mencek sakilu-kilu pamirsa ejeung buah kotok aya saku gagang geus. Eta sakadang mau
maksudna rek neang buah anu dina tunggul teh ya barang tepi eta kana tunggul teh ya sakadang mau colohok aneheun anjir saha anu geus ngala buah aing deh kah buahna eueuh ka mana nya si Nini eta ningali sakadang mau ngahod-hod pamirsa tuur ngaroronco tapi anger nongeng sakadang mau ngadeukeutan alah buahna eueuh euy dialah kusaha nya aduh hanas tadi teu dialah keur cuci mulut eta teh cek sakadang mau eta si Nini keur nongeng bobogaan teh di cager kagalang dikoet ku kukuna dikoet ku kukuna terus dioprek ku si sakadang maung teh nya bobogaan si Nini teh meureun si Nini meureun dioprek itu teh aya rasa genah lila kalilaan cerot si Nini teh kiih warna bodas pamirsa cek sakadang maung teh tuhnya getahna cenah keluar bener ieu mah anu ngala cenah buah urang buah kop teh nu ngala si Nini eta pamirsa bari ngadeg-deg bari tanya sakadang maung terus diambean eta nu bodas teh cai bodas teh anjir sengit panat getah naon ieu nya dilamotan we ku si sakadang maung teh nya getah-getahna teh dilamotan getahna teh duh asin cenah nya rasana ge lila kalilaan si Nini meureun asa genah asa getek meureun nya dilamotan lila kalilaan si Nini teu katahan wer teh kiih pamirsa kading si Nini geus ngadahar jengkol ngopi heula pamirsa geus ngadahar jengkol wer teh kiih pancer kana sungut sakadang mau eta ruaseun anjir tunggul aya caian euy sieun aing buret apa eta mau lumpat di paparetot kurubos kanu bala sakadang maung sieunun pamirsa ku ciki si Nini da bau jengkol biasa bauna sakadang maung ruaseun sieunun ku ciki si Nini geus sakadang maung lumpat teh gobrak si Nini bari kukurutus terus tunyung sate sakadang mau bukan aing ngadilamotan jadi we aing sange aduh si Sakti awas sakit tengah bijaan ka aing ya sakadang mau geuningan pamirsa kocapkeun si Nini mawa buah kop ujung mencek dan tinggalin ku sakadang mau teh di bawah itu sini ka saung torojo teh ka saung si Aki bengong reuaseun aduh ya eta di mana boga mencek jeung buah kotok eta sarni dalah ya mah menang mere ti sakadang mau cenah mau lurus tunyung lumpat cenah mere ieu wes cenah mencek jeung buah kotok geunah lah urang mah cenah gede milik sarki si Aki teh colohok pamirsa aneh cenah si Nini mah dibere mencek aja mau aing mah cenah dari koetan cenah pamirsa cager Kang Galang aduh hatur nuhun pamirsa dongengna atosan katampi pisan ka Galang mudah-mudahan tiasa ngintun di naskahna hapunten kan kasuhun bilih aya cariosan anu matak tegenah ka pamirsanya
dicekapkeun sakieu dongeng babanyolan Sundana ti simkuring di channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.